Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana di pedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 45 nya. Ieu karya mang nyarira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Nya pami pamaksadanan kitu nyai mah mangga tapi kedah we dibadantenkeun atuh sareng coroge ibu nyaeta mama kiai sareng kumaha jang Asep salajengna. Nah bade tetep di dieu atanapi ngiring ka tuang bibi ceuk ibu hajah Imas kituna ngareret ka Asep. Asep mah betah di dieu ibu sarta pami tiasa mah bibi ngabidian teu kedah ngajakan Asep mulih. Asep kituna teh ngawalon tandes mangrupa jawaban nu matak peureus kadengena ku Nyi Euis palsu. Malah hatena mah terus wae ngagalecok ngomong sorangan. Kurang ajar si Asep, batuani ngomong kitu sagala ka hareupeun aing. Jeung beda ayeuna mah si Asep teh jadi rada jeug-jeug jeung ngomongna deui. Ambungeun balik mah ku aing teh kudu dipaksa. Ngan aing teh bisa gagabah yeuh ngalakukeun tindakan sabab keayaan aing aya di tempat musuh ceuk kitu gerentes si Durgala dina jero hatena. Pami kitu majang Asep ali mah ngiring ka bibi betah di dieu kitu betah Asep teh teu sawios atuh teu sawios ayeuna mah bibi wade mangsul wae kitu manawi Bu Hajah simkuring danget ayeuna bade wangsul bae ceuk Nyi Euis palsu langsung amitan jiga nu pundung ngareret ka Bu Hajah. Aeh nah bet enggal-enggalan teuing atuh ke deui wae Nyi Euis uih teh tembal Bu Hajah Imas kituna reuaseun. Muhun hatur nuhun Bu Hajah kaleresan tos sore geuning bilih kawengian di jalan. Asep bibi mulih heula nya. Mohon mangga tuh Bi. Hampunten Asepnya moal tiasa ngiring ka lembur. Sareng da Asep oge tos terang ayeuna mah. Mak tos ngantunkeun Asepnya. Aduh Bibi. Asep nyarita kituna jadi dumareuda. Nyi Euis palsu ngusapan sirah Asep kituna ngomong jiga nu heueuh ngupahan jeung nyaah padahal hatena mah ngageremet nafsu hayang kumaha ka Asep teh. Nya geus kitu mah Nyi Euis mere duit 4 lembar ratusan ribu ka Bu Hajah Imas mangrupa tanda panitipan Asep di pasantren. Bu Hajah hatena meni rada curiga jeung aneh sabab duit katampana semu keusrak tapi teu loba carita manehna duit gancang disakuan kana baju. Dina kaayaan keur kitu ngadadak di luar aya nu sora nu ribut menta tulung jeung nahan ka nyeri kituna ngajadikeun Bu Hajah Imas teu sadar kana bahaya nu ngancam lantaran keur balangah kaget waktu nu ngadenge kaayaan di luar.
Oh, tolong Bu Haja tolong. Bulung, abdi oge sami mama, ampun, tolong Gusti. Gusti ampun, awewe kolot budak harita teh tulang tulungan. Bari ngagaroan awakna nu budug. Sedangkan Bu Hajah Imas ratuk jajantungna bari noong keluar ti kaca. Eleh Gusti, kunaon itu teh? Cek Bajah Imas ngadon tonggoy noong keluar tina kaca. Tenoli ke Asep nunggus leuwih diheula dilumpuhkeun, dipencet urat-urat penting dina beheungna ku Nyi Euis palsu. Sanggeus saterusna mah Nyi Euis gancang ngalakukeun hiji tindakan samemeh Bu Hajah Imas teh sadar. Pundukna gancang diketig waktu ku digigir dampal leungeun katuhuna Nyi Euis ku gerakan ngan sakilat hiuk jekuk. Aduh, aduh, Bu Hajah ukur nyebut aduh meusan. Terus ngarumpuruk leuleus kapiuhan teu inget di bumi alam nyuuh kana bibir korsi. Nya geus kitu mah Nyi Imas Euis palsu teu miceun deui waktu gancang manggul Asep. Jiga nu hampangeun jirimna terus ngaleungit jadi haseup ipis ninggalkeun eta patempatan. Jeung ari geus aya kajadian kitu mah kakarak mama Kiai ngarasakeun pirasat nu kurang hade. Tembus kana batina ku kituna gancang nitah saurang santri lalaki. Pikeun ningali kaayaan di jero imah sabab beungeut Bu Hajah Imas jeung Asep ngadadak kokolebatan dina kongkolak panon. Mama Kiai sorangan ngoge puguh keur kawer keluarga nu daratang ngalobaan menta tulung. Sedeukeun dirina ge sarua keur bingung teu manggih tungtung kumaha nulunganana. Santri teu lalaki teu talangke gancang wae ngagedig indit. Teu lila datang deui samu ngahegag paromana bangun ngemu ka reuah. Mama Bu Hajah pingsan. Mama Bu Hajah pingsan sareng Asep Euis teu aya mama, cek santri lalaki kituna. Kadang warga sadayana hampura mama tehnya can bisa nulungan tapi tong kagok sabarnya. Mudah-mudahan we seenggal aya pitulung ti Gusti. Ke mama rek ka jero heula nya. Sabab pamajikan mama jeung Jang Asep oge kaancam bahaya, saur mama Kiai Halimi kituna warga. Pating haragung wae nahan kanyeri jeung ukur bisa pating haragung. Sadar kana kaayaan. Caturkeun si Durgala alias si Buta Hejo jirimna terus wae ngabalesat muru laut kidul bari mamanggul Asep nu kapaehan tapi samemeh nepi ka tempat nu dituju. Di perjalanan aya nu ngahadang horeng si mana horeng Nyi Roro Kidul. Gancang bebaskeun eta budak, mun andika teu hayang cilaka Durgala, cek Nyi Ratu Kidul kituna nitah ka si Buta Hejo ngabebaskeun Asep. Tapi si Durgala sieuneun ari ku Nyi Ratu Kidul mah. Tapi mun ngabebaskeun Asep terus kabur, teu mere laporan ka Nyi Blorong tinangtu bakal ambekeun.
Antukna si buta hejo tina sieun jadi nekat kituna gancang ngecakeun Asep dina luhur jukut garing laju narajang ka Nyi Ratu Kidul. Jeleng-jeleng hiuk si buta ngahembatkeun leungeun ka tuhuna. Kituna rek ngababuk beungeut musuh ngan orokaya panarajangna saacan nepi ngadon si Durgala sorangan nu ngajengkang kituna. Nalika Nyi Ratu Kidul gancang ngalakukeun gerakan di tempat ngagibaskeun karembong kapalabah lawan nu keur luncat masih jauh. Durgala ngajengkang rubuh awakna ka tukang sabab ngarasa lir ibarat aya hiji kakuatan nu rosa mapag kana panarajangna nu ngajadikeun awakna ngajengkang tarik pisah. Aduh. Si Durgala si buta hejo memang sadar kana kaayaan manehna tapi dirina mual mampu nungungkulan wewesen Nyi Ratu Kidul. Indungna Nyi Blorong malah bat ku Nyi Blorong oge dirina geus tunduk komo ku indungna puguh memang lain pitandingeun nana. Nya geus kitu mah korejat si Durgala gancang ngorejat hudang dina ngagolerna bari teu kungsi ngomong naon-naon deui. Terus jirimna ngabalesat ninggalkeun eta patempatan. Ngan orokaya atuh Nyi Roro Kidul memang moal ngantep musuh na kabur gancang nyusul. Nya antugna mah si Durgala abrug-abrugan hayang bisa leupas tina cengkraman musuh ngan teu mampu ukur kakerajet menta ampun. Ampun, ampun Bunda Ratu, ampun. Lepaskeun kuring, lepaskeun. Heug, kula bakal dilepaskeun ngan asal balikeun deui budak ka pasantren sia. Kumaha bae carana? Lamun Andika teu daek tanggung jawab, kukula bakal dihukuman deuleu. Nya, tapi Nyi Blorong bakal ngahukuman ka kuring. Kuring gagal ngalaksanakeun pancen. Wayahna bongan anjeun. Wani ngalakukeun tindakan berarti kudu wani tanggung jawabna. Sok buru anterkeun ka ditu budak ka pasantren. Lamun hayang angger anjeun dihukum ku kaula. Si Durgala kituna bingung kadua kutilu teu nurut kumaha. Mun teu nurut pasti dihukum. Ari daek berarti dirina siap-siap narima hukuman ti Nyi Blorong. Bongana make gagal ngalaksanakeun pancen. Sok buru ka ditu bat ngadon ngahuleng kitu maneh. Gerak lakukeun anterkeun deui budak teh ka pasantren supaya di ditu mah teu salempangeun terus neneangan laratan ieu budak sarta kula nyaho di tiap lembur jalmana jadi ararateul jeung budug alakuan akibat wangkelang nu teu bisa diwarah tateh. Durgala teus teu tanya deui ayeuna mah geus jiga geus cara jigana kapaksa nurut panitah Nyi Roro Kidul ngan si Durgala teh aya nyusul. Kudu nyamur Nyi Euis mangsa nganterkeun Asep ka pasantren. Nya Nyi Ratu Kidul satuju usul si Durgala lantaran maksudna mah supaya teu matak warga teh nu memang teu nyaho mimitina. Asep disadarkeun heula harita
atuh teu wudu Asep kageteun sabab manehna jeung anu bibi bet nyampak aya di dinya. Sanggeus apal ka Nyi Roro Kidul sabab ti mimiti geus diwanohkeun ku Mama Kiai. Tur saterusna sabaraha kali datang kana impian nana ngalatih jasmani. Sangkan jadi budak nu kuat fisikna ngalatih kabibawaan supaya batur sasama manusia teu waranieun deui ngahina ka Asep. Teloba deui cacarita Nyi Euis palsu lempang jeung Asep dituturkeun ku Nyi Roro Kidul anu ngarupakeun kukupu hejo kancang carita Nyi Euis jeung Asep katut Nyi Roro Kidul. Ayeuna mah geus nepi ka pasantren atuh puguh wae Mama Kiai jeung para santrina atoheun Asep balik kaayaan salamet Bu Hajah geus sadar ayeuna. Terus Sina istirahat di kamarna nenangkeun pikir sabab memang reuas ku aya eta kajadian. Nya Nyi Euis palsu teu bisa cacarita naon-naon sabab kapiheulaan ku Nyi Ratu Kidul mangrupakeun kukupu hejo. Nyaritakeun nepi kajadian hiji kajadian nu sabenerna di patempatan Mama Kiai Halimi. Kukupu hejo harita ngapung ka gigireun cepil Mama Kiai. Mama Kiai kaget sabab bae kacolongan aya musuh nepi teu kateu apal jeung ku sabab geus kabongkar rusiahna ayeuna si Durgala nemongkeun diri nu sabenerna atuh tumerapna mah loba jalma-jalma nu aya di dinya kapaehan waktu nempo aya makhluk pikasieuna. Sabalikna si Durgala teh moal bisa salamet tangtu bakal dicarekan ku ieu ku itu ku Nyi Blorong geus puguh lantaran gagal tapi ku bangsana mah keneh bakal dikekeak naha make jeung dikekeak sabab lantaran jirimna bet ka tembok ku jalma anu ecek-ecek atawa nu teu boga elmu. Ampun manusia ampun ulah ayeuna arek balik sarta janji moal deui-deui ngaganggu ka bangsa Arandika sakabeh ulah ayeuna arek tobat cek si Durgala kituna geus teu wani deui kurang ajar jigana. Nya jung ka ditu geura balik Durgala sarta gera-gera tobat saacan nyawa anjeun dicabut ku Maha Kawasan nyiptakeun manusia jeung jin teh keur ibadah ngalaksanakeun parentahna jeung ngajauhan tiap laranganna. Anjeun teh yeuh kudu hayang jadi siluman anu sakti bari digunakeun keur ngazoliman mah ka sasama makhluk pangeran ge sanajan beda ka jenis. Anjeunna teh inget kudu inget sadar maneh tong kagoda ku iblis atawa setan makhluk anu lemes batan anjeun mawa kana jurang kanistaan Durgala. Kula yakin tapi kula geuning hirup keneh manusia geus sabaraha kali paeh hirup deui hese paeh
Nah ari jin atawa siluman bakal aya nu paeh kitu. Tah lebah dieu kapinteran bangsa anjeun teh. Bisa nipu ka tenjo ka manusa. Bisa bae kuring ngabinasa anjeun, tapi anjeun tetep hirup. Sabab anjeun teh geus nipu panenjo ka kuring. Lantaran kuring ge rumasa makhluk teu sampurna. Kakurangan manusia teu awas panon ningali kana kagaiban secara gambleng. Sedangkan bangsa anjeun bisa ningali ka manusia. Kuring bangsa manusia, anjeun bangsa jin sarua mibanda kelewihan jeung kakuranganna masing-masing. Ngan anjeun kudu sadar yen musuh anu sebenarna teh iwal ti setan jeung iblis. Lain kudu mumusuhan jeung bangsa manusia teh ieu jeung bangsa sasama anjeun deui. Tah lawanan hawa nafsu teh, nafsu iblis nu geus mangaruhan kana jiwa urang. Kuring nyaho bangsa anjeun mah jalujur, tara ngabohong, beda jeung manusia kasebutna sampurna. Tapi loba keneh manusia anu nyakutukeun pangeran muja ka bangsa anjeun kitu Durgala. Ampun, ampun teuing manusia. Kaula rumasa salah sok nipu, nipun tenjo ka manusia. Leuwihna teh eta kula pernah napaan hiji ilmu anu lilana ribuan tahun. Hayang ngalaman hirup leuwih panjang. Kula sabaraha kali paeh mun seug perang ngalawan bangsa sorangan. Tah eta matak nyeri jeung capek ka kulana oge sabenerna mah. Anjeun teu nyaho kumaha perasaan kaula bangsa nyorang paeh hirup deui. Lain ilmu rawa rontek atawa pancasona manusia. Ieu ilmu bener-bener nyiksa ka diri kula. Kukituna tulungan kula manusia. Ura arek tobat moal nipu ka manusia naon bae carana. Komo nipu mere kabeungharan mah kula mah moal deui. Sabab saenyana bangsa kula sangsara dahar nu kotor-kotor, pakean nu katempona harurung harerang. Saenyana mah lain baju. Matak mun kudu dijelaskeun mah ku bangsa kula. Era ku bangsa manusia teh disangka bisa mere kabeungharan. Padahal mah wadul ta teh, wadul. Cek si Durgala kituna terus daku dihareupeun mama kiai. Hatena mimiti kageuing jeung sadar hayang geura-geura tobat. Anjeun mah cukup ngalakonan conto lakuning kahirupan salaku makhluk pangeran anu boga tata cara, anu boga ageman pikeun ciri yen anjeun lain kafir. Salawasna taat kana parentahna tur ngajauhan satiap laranganna. Kumaha ngarti Durgala? Oh, nya kaharti ari kitu mah manusia. Kaharti tapi ilmu-ilmu sakti kula piceun entongnya manusia saacan tobat. Ilmu teh aya sabaraha bagian ieu. Aya nu ngamadaratkeun aya anu mangpaat oge. Tah kukituna pilih ku anjeun sorangan. Ilmu mana kirana matak mangpaat. Genggam ku anjeun supaya salamet dunia akhirat ieu. Tapi ilmu nu matak madarat mah kieu mah geus camal Durgala. Oh, nah bat kitu bat camal mama. Naon nu matak nyamalkeun ilmu kula? Durgala, jin teh geus meunang sumpah ti masing-masing raja katut golonganana. Mun di antara aya nu katempo jirimna ku manusia. Misalkeun ku jalma nu teu boga bekel ilmu keur ningalina. Tah eta teh camal ilmuna.
anjeun oge ngarti meureun lebah dieu nya. Jeung ieu deui sabenerna mah taya manusa nu ngahaja ningali jin. Iwal ti jin anu memang we ngahaja nemongan ka manusa. Dina mangrupakeun naon bae. Tah eta oge ukur kawenehan. Teu sagawayah jalma ningali ka bangsa anjeun. Najan kasebutna ahli dina ilmu batin. Dasanyana mah ieu tanda ayana bangsa anjeun teh dina hiji tempat kadang ukur bisa tembus ku perasaan jalma nu keuyeung nu keureung kalina oge meureun ngan sakolebat luyu jeung puan manusana kadang manehna karasana aya tanda bangsa siluman atawa jin ku sora jeung ambeuan anu aneh wallahu alam ta teh bener henteuna mah bener aya di mantenna salahna aya di dikuring salaku makhluk anu teu sampurna durgala si durgala ngahruk tungkul kakara hatena kageuing hatena jiga kitu manehna salila ieu geus jadi budak iblis boga angkeuhan raja rasa aing makhluk bisa ngaleungit bisa ngarobah wujud nganggap dirina leuwih bata hebat batan manusia teu ngaku ayana pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi salian teu eta jin oge kawas sarua kos manusia kituna boga hak pikeun milih narima kana ajaran Islam jeung henteuna gumantung kana pamadegan masing-masing teu bisa dipaksa-paksa. Nyaan bener pisan manusia kula beki sadar yen makhluk pangeran tetela taya anu sampurna geuning. Nya kitu bener ta teh. Gancang carita mama kiai geus ngaislamkeun sidurgala ku tata cara para nabi bangsa ngaislamkeun jin luyu katerangan anu cangking. Sarta kersaning Gusti anu marengkeun kalayan tanpa aya jalma nu nyaho kasakadang kupu-kupu jelmaan Nyi Roro Kidul geus mulihkeun ka sakabeh jalma nu ateul jeung budug. Durgala ayeuna mah janji rek mulang ka nagarana kaayaan rek nyuprih ilmu bag-bagan agama sarta hayang bisa ngajak bangsana tobat. Ngan hanjakal eta kaayaan mungguh matak hanjalu pikeun musuh mah sabab bangsana geus aya nu tobat nyiblorong tambah muncak amarahna ka mama kiai oge ka indungna nu teu weleh ngahalangan kana tindakanana bah barod kitu deui sarua gemes jeung keheul sabab gawe capek teu kapake silantung ngadon gagal maksakeun mancen caturkeun ayeuna di Pilamburan Nyi Euis geus singkil rek indit ka Gunung Gede kituna tekadna geus buleud hayang ngayakeun balitungan jeung Mbah Barod sareng waktosna seep cenanya muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-40 genepnya. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.